Perkara duit 45.000 nepi ka dibaeudan. Carita nama besti sore-sore teh aya nu jajan kadenya cenah teh meser seblak sareng mie jebeu 5.000-an dua cenah. Tambih we es telerna hiji tapi bade di imam we cenah di dieu. Mohon mangga siap sok abi teh nya tah singkat cerita dijieun we ku abi teh mie jebeu sareng seblakna teh sok we diasongkeun di opi ku manehna teh di dieu biasa ngobrol sareng abi da jalmi wawuh heuh besti lain jalmi nu jauh. Singkat cerita ngopi seblak jeung mie beuna teh beres we naroskeun we sabarahaeun cenah janten 15.000 sur abi teh. Tah manehna teh ngasongkeun nu nya duit 100.000. Mancek abi teh aya angsulan cekeng acan kengeng acisnya soalna abi teh karek uih balanya besti harita teh. Alah kumaha atuh cenah acisna cenah teu aya deui cenah kur aya ieu hungkul cenah nyanakna cek manehna teh. Kumaha atuh cenah mun engke we cenah atunya di TF cenah wengi acisna ayeuna mah cenah abi teh nyanak HP deui. Nya mangga cek abi teh di TF we cekengannya engke ku abi dichatkeun cekeng nomerna mah. Nya atuh cenah ngarah teu pameng engke abi TF-na pangdamelkeun deui we cenah ayeuna mah mie jebeu 4 porsi. Janten sabaraha cenah sareng nu di imam neme janten 45.000 saur abi teh. Oh nya atuh ke ku abi di TF nya. Muhun saur abi teh atoh besti matak dibere ge dadek langsung di TF. Singkat cerita geus jam 7 peuting ku abi teh dichatkeun we teh ieu nomor rekening abi nya saur abi teh. Tah manehna teh malesan muhun cenah. Tapi teu aya bae transfer manehna teh nya tah atos jam 10 wengi ku abi teh di chat deui teteh cekeng upami atos wartosan nya tah teu dibaca nya chat ti abi teh tapi abi teh henteu seujon heuh besti meureun geus bobo cekeng geus jam 10 kieu mah. Tah dinten enjingna ku abi teh ditinggal teh nya si chat abi teh atos dibaca tapi teu dibalesan wae. Tah ku abi teh di chat deui we nya teteh kumaha atos di TF teh acan saur abi teh. Era-era ge heuh da butuh bestinya ku abi teh ditanyakeun deui we. Tah malesan manehna teh alah teteh muhun cenah hilap wengi teh jaba abina cenah entos bobo muhun cek abi teh teu sawios. Tah besti pulang malesan chat kitu teh sugan teh dek langsung ditransfernya ari pek teh kelah geus ganti deui poe eueuh manehna teh henteu transferkeun datang deui ka warung henteu. Tah singkat cerita kurang lebih tos aya meureunan lah bestinya 4 hari di chat deui weh ku abi teh. Teteh kumaha cekengan acis teh bade ditransfer atawa bade di cash? Upami bade ditransfer ceng diantosan ayeuna, upami di cash siap ceng canda ka dieu da tos aya receh cekeng ayeuna mah. Ujug-ujug naon cing besti malesana ka abi. Nah teh cenah perkara duit 45.000 ge camani hayoh ngachat hayoh nanyakeun da bakal dibayar cenah ku abi ge. Tah ti harita manehna teh bestinya geus tara jajan ka abi lamun jajan oge sok budakna we anu ka dieu teh. Manehna lamun panggih oge jeung abi jiga anu teu wawuh we ka ditu hare-hare. Ari keur abi mah teu jadi masalahnya kop teh teuing edek kumaha oge eta mah da kahayang.